Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasuk di para wargi kumaha mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dengetayna semkuring beres neraskeun jajar cerita Sunda Aji Batara Surya dina bagian anu ka-50. Deraka sedena bararanco. Si Gundul nyipan jeung nyi kuntil ka Cidabungahna lantaran geus hasil harita ngarebuhkeun ke Bah Bodas jeung ngarebuhkeun Ambu Kayas. Bah Bodas jeung Ambu Kayas harita ngakaluler dina taneuh nang karak baeud nang karak bengkang. Dikeun Bah Bodas jeung Ambu Kayas mah pasrah bae lantaran tanaga geus beak. Ditambah di tatu anu lumayan parna dah Bah Bodas jeung Ambu Kayas teh. Ngan bisa ngadu awe kanu kawasa sangkan disalametkeun sangkan aya anu nulungan. Si Gundul harita ngagagak seuri nyi Pantil jeung nyi Kuntil oge sarua harita seseurian. Rasa bunga geus bisa ngalihkeun Bah Bodas jeung Ambu Kayas. Urang geus hasil yeuy. Nyai ngalihkeun Bah Bodas jeung Ambu Kayas di paguruan Cubah Bodas. Ayeuna mah urang indit bekeun bae lah. Antepkeun be si Bodas mah antepkeun. Dan gege bakal koid bakal bodar. Hayu urang tinggalkeun ieu tempatan, urang neangan tempat anu sejen anu kudu dielehkeun, anu kudu dirubuhkeun. Mangga Kakang, abdi pangiringan bae. Ayo, hap, judeung cederat. Harita si Gundul ngan sakolepa tinggalkeun eta tempatan dituturkeun ku Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil bebelasatan jejerelatan. Bah Bodas jeung Ambu Kayas mah diantepkeun be ku si Gundul teh teu dipaehan. Manehna ngamaksud arek neangan di tempat sejen anu bakal dirubuhkeun, anu bakal ditelukeun. Saterusna mah si Gundul jeung Nyi Pantil katut Nyi Kuntil teh datang di kalembur anu sejenna. Bieu mah ti lemur Ciasem datang di kalembur anu sejen. Cukup bakapik diubrak-abrik neangan jago. Teh di lembur-lembur sejen mah eueuh jago. Anu saukur kitu be pupuh lemur anu teu bisa naon-naon. Ditalukeun harita ku si Gundul jeung Nyi Pantil oge kudu masrahkeun upeti, kudu masrahkeun duit jeung sajaba-sajabana. Mun henteu wah tang teu bae bakal dibinasakeun. Ya kulantaran sieun rakyat lemur anu sejen oge anu ditalukeun ku si Gundul teh harita mere duit, mere perhiasan jeung sajaba-sajabana. Saterusna neangan lemur anu sejenna kitu jeung kitu bae geus aya kana tilu lemurna harita ditalukeun ku si Gundul. Teu nepikeun ka dipaehan mah lantaran pupuh eta lemur teu ngarti yen si Gundul jeung Nyi Pantil katut si Kuntil mangrupakeun jewara kahot anu teu bisa dianggap enteng dina ilmu penemu jampe pamakena. Sakurang-kurangna mah bisa cilaka mun teu buru-buru ngomong taluk ke si Gundul jeung Nyi Pantil katut Nyi Kuntil. Salila saminggu tah si Gundul Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh terus aya kukurelingan. Neangan lemur, neangan jago anu bakal ditalukeun. Kabuktian harita oge salila saminggu teh si Gundul geus meunang 5 urang jago patalukan manehanana. Eta anu 5an teh tunduk patuh ke si Gundul jeung Nyi Pantil. Kabehanana oge lalaki nu 5an teh. Puguh si Gundul ka Cidabungahna. Ayeuna mah manehanana bakal kuat moal bisa dielehkeun dirubuhkeun gitu bae lantaran aya tatameng heula nyatana 5 urang patalukanana. Lima urang patalukanana teh memang beda-beda. Eta teh menang neangan ti 5 lemur anu 5an jago anu 5an teh geus masrahkeun jiwa ragana ka si Gundul. Mun tia mah aya naon-naon bisa datang ka dinya. Jeung di ti eta 5 lemur teh ti 5 jago teh kudu masrahkeun kadaharan unggal
poe teh kudu masrakeun dahareun. Ku si Gundul dibejakeun tempat pademukan manehanana anu aya di Gunung Ucing. Kudu masrakeun dahareun, kudu masrakeun itu jeung ieu wah tek-tek bengek we. Desa kurang-kurang nama tuh moal daek kemasrakeun itu jeung ieu oge. Lantaran tempatna teh kawilang jauh anggang. Unggal poe kudu masrahkeun kadaharan itu jeung ieu hayang dijamu si Gundul Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh ku 5 urang jago eta patalukan manehanana. Dina hiji mangsa manu 5an teh babadamian dalamun mereka daharan ari jauh kitu mah capek. Anu saurang harita boga ide, boga gagasan teh disebutna. Yen dek ngajakan si Gundul teh nyieun hiji paguron anu kuat, anu gagah, anu sakti mandraguna, moal aya nu bisa nu ngelehkeun. Rek diajak si Gundul Nyi Pantil jeung Nyi Kuntil teh cicing di lemurna di hiji lemur anu geus disepakati tah ku nu 5an teh. Ngan dina masalah ngaran paguronana mah can bisa mastikeun lantaran si Gundul anu boga kakawasaan. Di ngaranan paguron naon oge can bisa mastikeun, tapi ari ide mah geus aya. Rancang atau rencana mah geus aya. Ya dina hiji poe mangsalah mah dina waktu harita isuk-isuk. Harita anu 5an teh sing cerelat sing blesat nyatana ngadatangan Gunung Ucing tempat pademukan si Gundul teu poho berjeng mawa kadaharan.